Dongeng emak muka 14 kintunan Kang Ade Daryana. Dina hiji peuting Ambu Rusdi diuk di tengah imah. Bari nyaliksikan si Mistem nu ngedeng di gigireunana. Si Rusdi gawenangan ngelak wae heuai. Hih, si Gemru gawe tengan heuai bae. Da telu kejo ceuk indungna. Mun emak atuh ngadongeng. Ambeh teu nundutan ceuk Rusdi. Heug atuh pengekeun nya. Zaman baheula aya 2 budak pahatu. Lanceukna lalaki, ari adikna awewe. Imahna deukeut hiji leuweung nu loba tangkal bubuahanana nu ngareuna kayaning, pari, kupa, huni, hangasa, pining, jeung saliana. Dina hiji mangsa barudak teh rek ngalabuah kupa ka leuweung. Barang datang ka leuweung ceuk lanceukna. Nyai, akang arek naik. Ku nyai pulungan nya. Heug akang ceuk adina. Terekel budak teh naik. Barang keur jongjon ngalakupa, logodor aya orai sanca. Nyampeurkeun adina anu keur diuk nyang hunjar lambar, nyarande kana catang. Gep ngegel orai teh kana sukuna. Budak teh hariri ngawih. Kang tulungan, Kang tulungan, aya nu garayaman kana bitis jeung ngegelan cing gewat kuring tulungan. Usap we nyai meureun sireum ceuk lanceukna. Budak awewe teh sapanjang bisa ngomong mah teureun-eureun ngawih menta tulung. Tapi ku lanceukna teu ditolih. Marukanana sireum we. Tungtungna leg bae budak teh diteureuy buleud. Sarta orayna tuluy ancrub kana leuwih. Lanceukna reuwaseun. Sabab adina repeh teu kecet-kecet. Tuluy turun. Barang datang ka handap. Manehna teh kageteun pisan. Sarta nyangka yen adina dihakan orai. Tuluy disusul tapak orai teh. Kabeneran barang datang kana hiji tempat, orayna kapanggih keur gulang-guling bae. Teu bisaeun indit. Budak lalaki ngadenge manuk haur. Manuk haur keur disarada. Pokna. Cukrik, cukrik, turih ku pucuk eurih. Cukrik, cukrik, turih ku pucuk eurih. Budak lalaki teh gancang ngalapucuk eurih. Tuluy beuteng orai teh dibedel. Gorehel adina kapanggih ti jero beteungna. Sarta tuluy dibawa balik. Barang datang sok digolerkeun di tengah imah. Sarta tuluy digeberain ku hihid bari ngawih. Geber-geber hihid aing kabuyutan ditinggal ni awaking. Karenyed suku budak awe teh usik. Pok deui ngawih. Satuluyna nepi ka hirupna eta budak awewe teh. Gabrug dirontok ku lanceukna bari diciuman. Tina sukuna sarta omongna. Nyai, tina maneh geus salamet deui, akang boga pakawulan. Rek lalayaran di leuwih ceuk patahunan.
Cag. Sakitu dongeng Rusdi jeung Misnem. Karangan A. C. Denik jeung Raden Jajadirja digambarkeun ku W.K. De Bruyn jilid katilu. Net Edge Post, Net Ade Daryana Post, Rusdi Misnem. Sakitu.